di akhir zaman sabada terasa cepat kukabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran musim hujan, nu ngaran musim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan, hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, hujan. Teu diperkirakan bakal hujan, teu. Jadi genjlog waktu. Eta geus tareh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengacrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teu hujan ke hujan deui ngacrek bae hujan ke aya 12 jam teu hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau penting teu berang hujan setahun gitu baik cuman eta hujan teh lain ditun nabat teu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garang teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta we geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman nomor kadua waktu geus ada ngagenjlong musim